Nyi, ini lalemes juga kieu, kabayang nyi keur lalemes juga kieu. Dol aya pada diliwat. Eh, ka mana maneh? Ah, Pak, ka kebon be. Heueuh, ka kebon. Aya ku gasik maneh. Ah, Pak, cari di kampung mah kudu gasik meureun Pak ka kebon. Heueuh, aya kudaekan maneh cenah kitu cepan deui teh. Akang teh ngajawab, "Ya, Pak, teu daekan mah di kampung mah moal tuang, Pak, da ngandalkeun ti sawah, ti kebon." Heueuh, bener, kudu daekan berarti di kampung mah nya. Uhun, Pak, heueuh. Boga budak maneh? Boga, Pak. Sabaraha hiji? Hiji, Pak. Di mana ayeuna budak maneh? Nah, aya be Pak di bumi nuju sakola. Bener bener sakola bener 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 tidak kudu sakola ari budak mah. Heeh, Pak. Geus meuli baju lebaran can maneh keur budak? Ah, Pak, bujang-bujang baju lebaran. Teu gaduh artosna ge, Pak. Heueuh. Ira tuh maneh rek meuli baju lebaran. Ah, engke be paritos gaduh artos. Caina mah can gaduh artos. Lamun dibere 5 juta, ek dibelikeun baju lebaran moal. Lah, Pak, isin nampin agen. Lamun ditambahan 2 juta, jadi 7 juta. Sigana di arah, Pak, eta mah mun 7 juta mah. Tambahan deui 3 juta. Nya, komo Pak lamun janten 10 juta mah. Bade pisan teh dipasarkeun baju lebaran sareng pun bojo, sareng pun anak. Kitu nya, ge lamun aprok jeung Pak Dedi kitu. Iya, Kang. Akang sing rada waras kira pamikiran, Kang. Yeuh, sakali-kali mah ulah yang dibere bae, urang teh nu kudu mere geura kabatur. Kahayang mah ngahayal mah tarik-tarik teuing. Ah, jepret ku sakedeung deui. Padahal ge ngalamun ieu mah sugan gitu, ngalamun ieu mah. Aing mah motor kotor euy. Udah kumbah ieu mah. Nye. Nye. Aya naon di, Kang? Ya, geura ka dieu da dieu jelema agen. Oh, naon di? Tah kalat naon ditiung siga cerobong haseup kitu. Lain cerobong, Kang. Itu tiung anyar pamere mama. Aya naon di? Hayang duit 10.000 be. Yang naon? Aku mah motor akang. Kang. Lah piraku 10.000. Iya 50 nah, Kang. Pulangan ieu meureun. Motor butut mah dikumbah di pangumbahan, sugan dikumbah sorangan, ya. Dicuak geura tiung ge dicuak. Meni yeuh jelema ge di dieu. Ampura teu kaciri, Kang. Mangkat heula Kang lah. Sugan dikumbah sorangan, Kang. Ame bersih, ame kinclong. Dasar welu ka eta mah, dan masalah kinclong-kinclongna. Awas eta pulangna. Ya. Geus Kang umbahna, Kang. Bro, enggeus. Mana pulangna? Geuning ledok keneh, Kang. Tah duitna ge butuh. Kumaha didatang amek-amekan, Kang? Dah, rungsing. Rungsing kunaon deui? Nungguan 24 jam. Bari jeung kalah balik motor kempes siga kitu. Ih, lain 24 jam nungguanana, Kang. Eta mah bukana nepi ka 24 jam. Ah, yang geus satulah ieu mah milik Nyai kumbah besorangan, Kang. Motor butut ieu. Hari rezeki mah moal ka mana? Maneh make kempes deui nyongan. Itu beli sorangan. Nyen hiburan euy lebaran. Ulah mulus jadi pas lebaran bawa ka makam seungut. Elah, mantap. Ya. Naon nih, Kang? Awas geura ka ditu yo. Akang rek nyieun hiburan. Hiburan naon di eta, Kang? Nyieun mercon dong. Keur lebaran kan dibawa ka makam. Begitu.
Ari akang batur mah ka makam sate ngadoa lain kala disengetan merecon. Lah ada ambih meriah, tur hiburanana. Tah, obatna. Nah, ya. Lah Kang, ulah nyeuna nu kitu Kang, bahaya Kang. Lah, bahaya kumaha dengaranna kayak hiburan. Bahaya sote lamun pas diseungeut dibaheum eta bahaya nu jiga kitu. Karep atuh kumaha Kang? Karep pun aya nanaon? Yang ngarep ngejo ieu. Ngejo. Aing mah euy, can mau suluh di poho. Ah. Boga salaki ngadon nyeunan merecon. Luk mana ngaduit yang lebaran tadi tuh. Lebaran sakedeung deui. Nah, jadi langsung diajaran. Ye, kunaon ye? Ah, ya Kang na ya. Kang, ya telepon. Halo? Halo? Ngomong ngaran naon dia ya? Naon? Halo? Halo? Ganggu bae. Pengaruh molor bae. Berulang-ulang kali. Salah Kang. Ek diajar joget. Ya, kanyai turutan ya nya kieu mitina ieu mah contoh dasar heula nya. Set. Nah, sebelah deui. Tah. Terus leungeunna di sebelah deui. Het. Sok ajaran. Nye, dia nye, bantuan nye. Ya Kang. Buru. Hmm. Ya buru sok tah kayaknya tah. Cekel, parat handapkeun. Hah? Berdua handap. Ya, ulah juga gitu. Masuk Kang. Cekel di dia tah, cekel di handap di dia tah ukur di dia. Gua di cekel di handap. Sekali dihandap kumaha? Cek di dia berapa? Di dia berapa? Tah sakit tuh. Nges nuhun. Pas. Aduh. Kang. Jeung naon atuh tuang ayeuna euy Kang? Si kalah nanya ka Akang. Kapan geus eueuh nanaon Kang? Ah, bijaksana bae nanaon ge dituang ieu ku Akang mah. Oh, itu aya duit 15.000 Kang. Cuang dibelikeun kana peda we, heuh. Ulah eta mah cak setor mingguan kok. Poe ayeuna datang. Nya euy Kang. Punten. Mangga. Bagian ngalebetan teh dinten ayeuna. Aduh teh kosong dinten ayeuna mah eung. Aduh, Kang, kumaha atuh? Tos 5 dinten kaning teh can ngalebetan. Aduh, kumaha tuh teh? Enjing deui pe atuh ka dieu naon? Mun atuh, tapi enjing kedah aya. Nya. Kang, sangkuan. Punten. Mangga. Kang. Bagan mingguan ya. Oh, mohon Ang. Ya, singga hartosna.
Kang. Nuhun Kang. Permios. Mangga. Nah, Jadi geura ieu akang nyari sirah pamencetankeun geura euy. Nye. Nye. naon Kang? Iya sirah ieu pamencetankeun buru geura ieu heula. Apa naon deui ketrek-ketrek kala tamah nyeri kana sirah. Sok atuh udang Kang. Pun aing mah nyong keur ngadangdanan bilik. Sirah geura pencetanana punya ge sirah. Oh, nya Kang. Ya ulah sok babarian ambek geura Kang da punya ge kesel Kang. Ya, Kang, ari baheula sameme jeung Nyai nu sok mencetan saha Kang? Baheula mah eueuh mun mencetan dan nyerina ge tara baheula mah sampet jeung Nyai be nyari sirah bae ayeuna. Naon Kang? Berarti Nyai mentak pusing Akang? Bau deui sungut lain kitu maksudna Nyi. Ari tadi eta Akang ngomong naon? Kadang ngikucil Nyai. Ieu Kang, ari embung pusing mah Akang ulah selang hayang rumah tangga Kang. Cicing mah di ditu tuh di saung kebun sorangan nyaung-nyaung. Wah, mau pusing. Ya, gini asik kalau ngajakan pasea kembali maksudnya deh. Lain ngajakan pasea Kang. Nyai mah tadi nanya. Akang pusing baheula. Ganeng pusing. Ini sekalian lah. Kang, can geus. Kang, Curhat pasea bae ngomong bae gen lah. Ini Kang Nyai mah heureuy Kang. dah heureuy kumaha? Suruh sorangan dah. Keun hayangnya horek nepi ka sabaraha bulan moal balik. Mending ieu lah lampahan lah bareng ngomong tiga kieu. Balik deui era aing mah. Aing mah mana betul kencot tiga kieu. Kemendi atuh ieu kudu ngaleumpang. Ujang terus uih. Lapar nya euy. Gagayaan anak ini. Aduh, gede gawe euy lapar ieu hayang tuang. Nya geuranya yang tuangnya Kang ieu lapar yang segede gawe. Nye. Nye. Mending pantun aja nutup geuning euy. Mending si Nyai. Nye. Nye yang tuang Akang lapar nih yo. Nye. Nye. Si eueuh ka mending lamun. Asana kalau aku lapar. Pasti Nyai kamendi gitu. Untung bisa sorangan nambal obat. Aing mah ieu ka warung hutang geus gede. Besok lamun boga pangabutuh kumaha alesanana aing mah euy. Era nana mah da. Asana jalan teh euy rata manggih tatanjakan. Astagfirullahaladzim. Salah ih.
Ini rasanya itu tuang dengan sambal oge. Geuning geus tuang, Kang. 1 menit dia. Nyai tos di warung, Kang. Akang tuang jeung naon atuh? Yang sambal untung akang bisa nyambal sorangan. Geuning akang boga tarasi ti mana, Kang? Hari itu nu tina hawu, menang belum nyai lain tadi. Astagfirullahaladzim, Kang. Ieu nyai teh ti warung teh tos meuli tarasi tuh. Da erep tarasina. Sunyi. Hari itu naon atuh nu tina hawu. Buat tai ucing, Kang. Sapaingan asal ada hasem sambalnya. Aduh, aing mah. Nye, bisa dipeting-peting ajak janjian. Nye selingkuhnya. Ari kitu ya HP saha deh. HP akan. I love you, Nyi. Dah I love you kumaha? Duh, manehna nu salingkuh, nuduh ka batur. Nye, mingguan telepon yeuh. Aduh, Kang. Bejakeun, nyaina eueuh di imah kitu. Oh, gitu. Heeh. Halo. Anu nyaina teh di bumi. Naon deui, Nyi? Aduh. Nyi. Cag di dieu. Cag semet dieu. Teruskeun, Kang. Embung lah. Ih, teruskeun ngareunaheun akang sorana euy. Embung. Atau akang teu apa liriknya? Apa? Kunahan kitu teh diteruskeun? Aja nih. Kajen, Kang, ngareunaheun. Ngambek mah. Moal. Lalakon cinta nu urang. Cenah sina diteruskeun. Mata. Rudak, ada yang bayaran euy. Gawe 5 poe? Heeh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, setengah juta ya, nya. Oke. Jang. Gawe sarua 5 poe? 5 poe sarua. 1, 2, 3, 4, 5, iya 500 nya. Ah, licik mah 500 itu setengah juta. Sama-sama gawe lagi 5 poe teh. Oh, nya tuh siap. Ya. Ada yang mbak. Ya 500. Hah? Ya setengah juta. Gitu. Cuma 500. Ya setengah juta. Terus? Nuhun, Pak. Besok gawe deui. Ingat, puasa. Ini cek nya. Oh, nya Kang. Ini paku. Cing. Nanti pindah hidup tuh. Nya Kang. Ngalih ya kerut nya.
Oh, ha. Nya dia garanya. Naon, Kang? Calik. Calik. Diuk. Tara-tara ngobrol lemas. Ararane Akang mah. Serba salah. Diajakan kasar, ajarkan nyegagan osok. Ari lemesan, teu paham juga kitu. Serba salah.